Wuhan ulama aya bahasa kieu ud'ullaha bilisanin la ta'si, maraneh kudu ngadoa ka Allah kulisan kuletah anu maneh tara ngadorakaan kana eta letah. Pikir ku buya teh nya lisan aing nu teu dosa teh nu palebah mana gitu kan. Sementara ngadoa teh kudu kulisan anu teu dipake dora, kudu teu dipake doraka. Deuh ieu kumaha. Heueuh deui, iwati kudu lisan batur. Alias urang kudu mineng menta didoakeun ku batur. Kudu menta didoakeun ku batur. Mata tong dianggap sepele. Ya didikan para ulama menta doa ka batur najan ka budak bolon satepak, najan kanu gelo ceuk lahirna, doa mah alus menta ulah tibalik aya nomor menta kanu burung di penta nomor sabaran nu rek kaluar cenah zaman porkas baheula rame nu edan oge di penta. Doa mah penta, doa mah baik penta ya kan. Aya pertanyaan pan letah batur oge sarua jeung letah urang sok dipake dorakat tah eta sia ngaco tah pikiran teh. Berarti sia mah goreng sangka ka batur. Ai ka batur ku wajib hade sangka kitu. Alias batur mah euy eueuh nu doraka letahna teh kitu. Nu doraka mah letah kuring we nu doraka mah kitu. Mata kumaha urang ngadoa ka Allah ku letah anu doraka. Leungeun kaluhur leungeunna doraka gitu kan. Hatena doraka, awakna doraka. Nah, segala rupana pakaian subhat gitu. Tempatna Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tah, emut salah sahiji ijazah ti apa? Nyaeta doa paragi nyarang hujan. Ya doa paragi nyarang teh yang kada ti ama bojong kaluhurna ti ama cibaduyut oge ya. Tah terus nepi ka karuhun. Ya. Ti ditu tuh eta teh baheula teh Eyang Abdullah Gedug sareng Mahdita Mahmud. Ari Mahdita Mahmud teh putra Eyang Dalam Haji Abdul Manap Mahmud. Ari Abdullah Gedug murid Eyang Dalam Haji. Ya. Ari Mahdita teh cenah tos kagungan karomah geus jadi wali ti bolon satepak keneh. Ti murang kali keneh pisan. Ya, terus kagungan karomah, salah sawiosna karomah. Nah, upami ya, pala putra putu rundayan Eyang Dalem, lamun hayang nyarang hujan, ya, supaya nyingrai hujan teh lain ngeureunkeun hujan. Ay nyarang hujan mah ayati rasulna apa? Ayati rasulna. Supaya nyarang hujan teh kitu. Baheula dijajahan. Da teu pira sarua bacaan mah. Bacaan jika bacaan tahlil malah leuwih singkat gitu kan, leuwih singkat. Nah sok meulum cau kapas aya gula batu tujuan aya wajib ketan ngora itu kan itu aya sok kulub nog hayam ya 7 mah itu sok mencit hayam gitu tah sidipais etana teh di jeroanana teh gitu tah ya hadiah biasa hadiah ka Rasulullah hadiah ka karuhun. Nah geus kitu ya sok make belum menyan bacakeun tah eta teh doana teh dan lain doa anu hese lain doa anu masyru we mah kalimat thayyibah nu paragi tahlil gitu kan. Geus kitu kumaha geus kitu tuluy weh si kukus teh tuna dina hujan ngegebret teh sok weh tuluy weh ngomong
ngomong nyuhunkeun ka Mah Abdullah Gedug sareng ka Mah Dita. Nu ngomongna kudu nu teu boga dosa. Kudu teu boga dosa. Sabaraha urang? 7 urang. Sa nu teu boga dosa teh gitu kan, budak bolon. Bebenyit. Papatahan, buya keur budak. Di papatahan ya. Kapungkur ya waktu sa teh di Kabupaten Bandung ya, pejabat kapungkur ya. Ya. Kapungkur kantos tah. Pak Angku Naipi. Pak Angku Naipi bade nikahkeun Pak Gubernur Jabar baheula. Bade nikahkeun. Ya buya bagian anu cicileuweunganna. Ya, cicileuweunganna teh dipapatahan ku apa sadayana. Pok. Ngagero ka Mah Abdullah. Mah Abdullah Gedug Mahmud, Mah Dita Mahmud pangnyarankeun hujan di wewengkon anu tersebutkeun ya. Ti dinten anu nepi ka dinten anu. Kitu sebatkeun. Itu saminggu hari teh keur meujeuhna hujan ngecerak berang peuting. Keur meujeuhna hujan ngecerak berang peuting. Saminggu tah ka apa nyuhunkeun teh Pak Aang teh ya. Da eta mah bener eta. Di mimiti poe anu eta mah saminggu we di nu sejen mah hujan we. Oh bari daerahna teh deukeut kan. Kok dina acara eta mah acara garing. Garing. Nya mati kudu ku budak bolon mati. Udah berpolon matak uyage di mana geus teu boga duit tah kitu nya butuh. Barudak bebenyit anak sorangan we. Ya buya mah loba anak atuh. Itu loba jadi geus lebih tina syarat eta mah. Itu sok ngomong sok. Ya Allah gitu kan. Ya Allah sok doakeun teh Bapak doakeun Bapak sing seueur rezekina sing seueur duitna tah kitu tah. Dan budak bebenyit sira ngadoana teh. Budak bebenyit. Nyaan mati euy. Ya mati. Tak itu tah ya. Ya sing rajin minta doa.